Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyejara carios si Doclo cupu saketi guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sedayana aya dina kesehatan lahir sinerangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukreb. Atuh manggoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui. Kumaha atuh terasna ieu carita? Sok kaparayun sadayana. Kaayaan teh atuh maneh genjleung. Sakabeh urang lembur mani hookeun kaget lantaran kasaktian si Doclo teh cenah sakitu luar biasana. Sedengkeun ari si Doclo jeung si Babas Yupai sabadanya lamun kajadian di eta lembur teh eueuh hubunganna jeung Karaman, laju wae atuh neruskeun di lampahna ninggalkeun eta lembur, tapi kakara oge lalempang di sisieun lembur. Duana teh beti barengkeun pasangrok jeung rombongan Karaman. Karaman di alas kasmala teh rek asup we ka jero eta lembur. Atuh laju we si Doclo teh ngahadang-ngahalangan jalan. Puguh we anu keur lalempang ngalabring teh atuh maneh kaget. Kaget pacampur jeung bunga lantaran pamikir maranehanna mah anu megatan ditayalian ti anak bajang nyaeta anu keur diteteanganana. Hep eureun rek kamarana yeuh mani ngalabring kieu pasti maraneh teh komplotan Karaman. Bener euy, kabanan rek nyangkala geus sia kabeneran si anak bajang. Di teteangan ka itu ka dieu teh aya di lembur. Jadi maraneh teh keur neangan anak bajingnya. Lain anak bajing sia tapi anak bajang euy. Nya eta anak bajang. Kabeneran atuh lamun maraneh neangan anak bajang, ieu uing pisan anak bajang teh. Uing mah anak bajang luncat. Teu make luncat sia. Tapi anak bajang unggul. Nya euy, kabeneran Kang. Urang teh teu kudu hese neangan geuningan kapangi oge yeuh. Anak bajang teh nyampeurkeun. Lah kadalah si anak bajang. Sia bakal dicangkalak, bakal ditewak, bakal dibawa ka alas kasmala deuleu. Jadi maraneh teh komplotan Karaman alas kasmala nya. Keur neangan anak bajang. Ngan bae. Nah atuh beut sok bari babadog jeung rarampok sagala. Kapan maraneh teh ukur neangan anak bajang? Lain urusan sia perkara eta mah. Nu penting mah ayeuna sia geus kapanggih. Pokona mah kudu milu. Ayo, urang milu sia. Ulah make dipaksa sia euy. Nya, ulah kudu dipaksa. Milu da mah di kukumaha euy. Pasti uing teh bakal ditandasa, bakal dipaehannya, dijadikeun tumbal. Tapi syukur adi geus nyaho mah. Pokona mah daek teh daek sia kudu dibawa dulu kudu milu. Lamun nolak bakal dipaksa. Ayo, tewak barudak euy. Ieu anak bajang teh bisi kaburu lumbat, bisi kaburu kabur. Anggota Karaman teh laju atuh pating karajreng arek ngarejengan nyangkalak si Doclo. Ngan orok kahaya Karaman teh kabeh ge atuh maneh kaget mata simeuteun kaget nu taya babadan. Lantaran si Doclo teh awakna ngadadak ngageblos asup ka jero taneuh. Teteh lagi ning cenah anak bajang teh
bisa ngaliang segala rubah. Alah, kalah kang ngaliang gening kang. Iya anak bajang teh. Nah, buat bisa ngaliangnya. Hanya kapan hirak sadipa mah teu nyaritakeun. Lamun iya anak bajang teh boga pangabisa samodel kitu. Nya euy, aneh. Tapi kan sugan we biji deui. Pokona mana jan kukumaha oge. Ieu anak bajang teh kudu ditewak euy. Teka bala pucungul atuh si doa celot teh biji deui tina jerotan. Kiwari nangtung satu kangen eta para karaman. Para karaman nuker pating polohok bari jeung pating kecowis atuh maneh kaget. Basa ngadenge si doa celok anu nyeungseurikeun ka maranehanana. Keur naranaon pating polohok itu pasti keur nungguan uingnya. Yeuh, uing mah geus biji deui yeuh. Sok atuh ari hayang newak uing mah, hayang nyangkalak anak bajang. Ayeuna mah moal ngaliang. Sok geura tarewak ari bisa mah. Nya sia, awas, ulah ngaliang deui. Ayeuna maneh bakal ditewak. Anggur mah kudu tunuk taluk. Masrahkeun diri serah bongkokan euy. Nya sok atuh geura tewak yeuh. Moal ngaliang, moal kabur. Dasanya atuh. Basa eta karaman pating garajleng arek ngarajengan deui si doclo. Si doclo teh hanteu nyingkahan panarajang. Cicing we tagen. Jika anu ngahaja hayang ditewak dicanggalak ku eta karaman alas kasmalah. Atuh eta karaman teh gupgap nyekelan awak si doclo direjengan. Keheula atuh, ulah direjengan kieu. Da uing ge moal ngalawan. Sok kusa urang we atuh. Nya bawa. Bisi kabur sia. Cicing. Urang talian sia teh. Cek salah saurang anggota karaman beri laju we atuh ngabakutet nalian leungeun si doclo dihijikeun jeung awakna. Sabada meunang nalian mah atuh geus kitu mah anu pangawakana jangkung megang teh arek manggul awak si doclo. Ceuk pangrasana mah sapira oge atuh manggul jelema sagede kitu cenah. Moal sabaraha beratna. Basa awak si doclo dijungjungkeun. Aneh. Najan awak sagede kitu tapi berat namani kacidah daya tawe anu jangkung megang teh nepikeun ka adu regeng geus naker sakabeh tanagana. Nadaonan sia kalah ka ayo. Ayo panggul. Nah, piraku teu ka bawah sagede kitu. Hampura Kang. Berat geuning ieu si jelema anak bajang teh. Piraku sia. Nya Kang. Berat. Alah, ampeg letik-letik oge yeuh. Pola gugi sia mah. Dasar tenaga teh dage. Asok Jumar. Bawa ku sia. Ayo panggul. Piraku deuleu. Awak sia mah kapan segede kitu euy, segede pada genyum, segede tangih guna. Piraku teu kaduga mawa ieu anak bajang segede kieu. Anu disebut ngaran si Jumar teh atuh teu loba catur. Si Jumar teh memang awakna teh mani pada genyum tangih gul segede anak buta. Atuh leungeun age mani gadadade solongkrong leungeunna teh newak cangkeng si doclo. Geus kitu mah si doclo teh dijungjungkeun. Si Karwan datu maneh kaget lantaran eta si Jumar teh kalah ka ngagerung geuningan jiga anu sarua berat we hanteu mampu ngajungjungkeun awak si doclo. Kunaon sia Jumar? Nah, sia ge sarua jiga anu berat deuleu. Kabawahan teh eta jelema teh euy. Alah, berat Kang, teu kuat. Tetela najan letik-letik oge tapi sakieu ambegna. Terus terang kuring mah teu sanggup. Pek we ku akang cobaan ari teu percaya mah. Si Jumar manehna teh kalah kamasrahkeun we ka si Karwan. Keun cenah sina mecakan. Ngarahnya lamun eta anak bajang teh sakitu beratna. Atuh si Karwan ge jadi penasaran, kajeleng kiwari ngakajeleng gep.
Nyekel cangkeng si docelo tanda pada deui. Jurung gunung atuh dicungjungkeun si karuan padona mani buncelik. Awakna mani bating galatar lantaran detela bener. Sakitu beratna, sakitu ambegna. Kumaha Kang? Berat kapanan, berat pisan jika ngangkat batu gede. Cadol teh. Letik-letik ambek kieu heh. Nah sia teh. Awak menepikeun ka berat kitu deuleuh. Kunaon? Nah acan dalahar ieu teh. Tanaga teh mani letoy. Dage kabeh. Sok atuh. Kapan uing mah moal ngalawan. Sok arek-arek di Barawa mah ngan bae wayahna uing moal lempang daek kesote di Barawa amun dipanggul atawa ditanu pokona mah sangeuk ari kudu lempang sorangan mah. Mangga sia ayo lempang lantaran nyapekeun si ari dipanggul mah teu kagubug sia teh berat deuleuh. Ih ulah kitu sok atuh. Da kapan jelema teh lobaan uing hayang ditanu. Jadi sia teh hayang ditanunya. Atuh lamun kitu mah nu penting mah sia kabawa sia nurut kana pamen teh deuk sabaraha kanca. Ayo urang nyieun tanu euy. Ieu anak bajang teh urang tanu ku sararea. Wiraku ari dibawa ku sararea mah euy. Si karuan laju we atuh marentah kabana kabuan. Urang jieunkeun tanu we cenah si docelo teh urang Barawa ku sararea. Atuh singetna carita anak buahna si karuan teh geus marawat tanu anu meunangah aja nyieun heula. Sabada geus aya tanu mah. Si docelo teh dititah ngalacat naek kana eta tanu arek di Barawa we cenah ku sararea. Asok sia anak bajang geura naek kana tanu sok geura numbak. Ku aing sia bakal dibawa ka leuweung. Piraku deuleuh ari dibawa ku sararea mah pastina jan sia berat oge bakal kabawa euy. Kitu atuh lamun make tanu mah nya moal berat teuing meureun. Ayeuna uing bakal naek kana tanu tapi ke heula. Tuh tingali piraku atuh teu bebeja heula ka bapa uing. Jadi sia teh anak tabib. Tapi nah teu mirip euy. Beda we jeung bapa sia. Ulah kitu. Najan kieu-kieu oge uing teh anakna. Sok geura bebeja heula ka bapa uing. Sia. Aing ayeuna arek bebeja ka bapa sia. Tapi aneh. Sia rek di Barawa teh bapa sia teh cicing bae. Kateuing atuh sok we ka itu. Nya bebeja heula. Atuh eta salah saurang anggota karaman teh laju nyampeurkeun ka si Babas Yubai. Babas Yubai anu nangtung hadapeun tangkal jambu basa mireungeun aya anggota karaman anu nyampeurkeun teh. Kagetna rek naon cenah. Hayya. Rek daun maneh? Dewek arek menta anak sia. Nah benar. Itu jelema aneh teh anak bajang anak sia. Hayya. Bener. Eta anak oe. Pek wae arek-arek dibawa mah. Oe ti kabeuratan. Lantaran kue oge arek dipicun. Alus atuh lamun kitu mah. Ari anak sia arek dipicun mah. Nya pokona mah arek dibawa ka leuweung. Arek ditumalkeun. Nya pek bae ari bisa mawa nama. Tembal Babas Yubai bari nyeh atuh seuri lantaran si babah mah jika nu geus ngarep dikanama kesude si docelo. Eta anggota karaman teh laju atuh geus kitu nyampeurkeun we ka si docelo. Bari jeung nita nalacat naek kana tanu. Geus bebeja bieu deuleu. Hasok ayeuna mah geura naek kana tanu lantaran ku bapa sia oge dipiceun. Da eta atuh lantaran beungeut sia mah meureunan teu akur jeung nu jadi bapa. Jika anak generawo. Bener. Matak dipiceun oge meureun lantaran. Sia mah lain anakna, tapi anak generawo. Nya
kumaha maraneh we eta mah bebas lah. Nu penting mah sok atuh ari nya mah arek mawa uing dibawa ka jero leuweung. Uing ayeuna bakal naik kana tanu. Alah, geunah jiga nama ye. Nya moal capek. Si Doclo laju ngalacat naik kana tanu gek diuk. Geus kitu mah eta anggota Karaman Alaska semalah teh atuh paheula-heula arek manggul tanu rek dibawa babarengan ka jero leuweung. Ngan edas barang tanu dicungjungkeun tetelan najan kulobaan ogehan teu kabawa. Hasok sia. Kalah ka manjara dog wae. Hasok angkat. Geura panggul ieu tanu teh. Ih, piraku atuh teu kabawa kapan kulobaan. Anjir, berat sekur ajar. Alah, Nya sia. Ayo, lempang we turun sia teh. Berat geuningan awak sia teh. Aduh. alah. Anjir, alah, berat cadol. Nah, kalah ka maju sia. Hasok atuh. Kumaha? Jadi teu sanggup mawa aing ka leuweung. Alah, teu sanggup sia. Ayo turun. Leuwih hade ge lelembang. Ulah hayang ditatanu sagala rupa. Nya, atuh ari kitu mah wayana uing moal milu lantaran kapan teu kabawa. Kapan cek tadi ge daek soteh milu ka leuweung. Uing ridho dibawa ka leuweung asal uing teh dipanggul, digandong atawa ditanu. Alah, teu sanggup sia kurang ajar. Ayo, milu deuleuh. Kitu nate si Karwan laju ngagajleng ngantelekeun seseket bedog kana beung si Doclo diancam we. Tapi najan diancam oge si Doclo mah henteu ieu geumpeur sok emosieun kalaka arangah erenge we. Ulah ngancam. Sok atuh nya lah. Ari arek dipencit mah uing mah ridho moal ngalawan. Asok gereselkeun eta bedog teh. Ngan bae meureunan nya uing teh bakal maeot. Alah, ayo sia milu. Nah, di sia we kasieun. Ah, keur uing mah moal sieun lantaran kapanan umur geus aya nu ngatur. Kapanan nyawa oge lain manusia anu boga. Najan seseukeut bedog geus aya dina. Nya beheung uing ari kuduna salamet mah salamet bae. Ay, kurang ajar sia. Kudu dikumahakeun heula. Nya sok we peuncit atuh. Lamun geus paeh mah meureun uing teh moal ngalawan. Ngan bae meureunan nya najan uing geus paeh ari teu bisa mawana mah keur naon moal kabawa ka leuweung. Alah, oke. Nganung harti sia teh kudu hirup. Kudu lempang sorangan. Ayo sia lempang. Ah, embung ari kudu lempang sorangan mah. Kukituna ayeuna mah jika geura baralik ka leuweung bejakeun kadunungan sia kapanggih kitu anak bajang teh ngan bae teu kabawa. Alah, ngahina sia. Ngahina. Lain ngahina uing mah, tapi kanyataan nya heug atuh sok bawa ari kuat mah. Alah, awas sia. Sia ku aing bakal digusur. Birak ku ari digusur ku sararea mah. Ayo, urang gusur euy. Urang talian. Si Karwan laju baparendah kana kebuana ayu we cenah urang gusur ayeuna mah. Sapiraku ari digusur mah cenah moal berat teuing. Atuh si Doclo ge nurut we ngagoler, laju pada nalian, duruk-duk. Ku eta anggota Karaman teh si Doclo teh arek digusur. Ngan jika nu ngahaja, si Doclo teh jika nu nurut we. Menang sababaraha lengkah mah beunang kagusur. Atuh eta Karaman Alaska semalah teh maneh bunga. Lantaran ari digusur mah geuning cenah kabawa. Kabawa geuning ari digusur mah euy. Ai sok euy. Urang gusur nepikeun ka leuweungkeun bae lah lecet oge. Nu penting mah kabawa. Jeung deui ulah nepikeun ka kojor. Nya Kang, nu penting mah kabawa we lah.
Tapi basa geus aya kana 5 lengkahna. Nu ngagusur teh ngarada kejadi kaneg mah golantaran karasa diwe. Anu digusur teh geningan tetela kacida beratna. Najan adu regeng nak terasa kabeh tanagana, tapi tetela masih keneh magol we. Malahan mah teu saeutik anu geus ngarasa lungeus. Awakna geus bulairan ku kesang, napasna geus ngos-ngosan. Alah, teu kabawa euy. Nah jadi berat deui. Aneh si kurang ajar teh euy. Aneh si Jadol teh. Nah jadi berat deui. Si anak bajang. Nanaonan montong nyekelan sia. Sahanu nyekelan uing mah teu muntang teu itu jeung ieu. Tingali we uing mah tadi ge cicing. Keur maka pandengeun oge di talian ye. Alah nya. Nah sia teh atuh jadi berat deui. Kurang ajar kudu kumaha geus kieu. Nya ari sakirana teu sanggup mah ulah boga kahayang atuh. Geus we ulah dibarawa. Kapan cek tadi gelawi hadeji kerabarali kaleuweung bejakeun kadunungan sia. Lamun anak bajang teh teu kabawa lantaran berat, sok sina turun langsung atawa nya mawa batur sia loba-lobana. Sugan we atuh ariku ditambahan tanagana mah kulobaan. Nya uing teh bisa kabawa. Alah bener oge. Ade lamun kitu mah. Nya aing rek mau balad sia. Si Karwan nangtukeun sikapna eueuh cara sejen iwati cenah kudu mawa balad. Mepek balad anu saloba-lobana. Ngarah eta anak bajang teh bisa kabawa atuh geus kitu mah. Marentahkeun kana kebuahna. Sina ini teh balik ka leuweung. Pon kitu deui ngabejaan para karaman anu aya di lemur-lemur sejen. Hayu we cenah urang ka dieu. Da anak bajang mah geus beunang karimawa ngan edas eta anak bajang teh sakitu beratna. Euleuh mitra waktos natu parantos teu nyekapan. Sagala urang tuna jejara carita si Doclo cupu sakti kuriang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganna mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.